Bismillahirrahmanirrahim. Paslun nariyata haji pasal. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina ka sadaya jalma nu baleg tur berakal naon ad-dukhulu lebet fi dinil islami dina agama Islam wasubutu sareng pengkuh fihi dina Islam alad dawami sateterasna wal tizamu ma sareng narima perkara lazima anu tetep alaihi kasadayana mukallaf minal ahkami tina hukum-hukum pama maka ari perkara yajibu anu wajib naon ilmuhu mengetahui na eta ma wa tiqaduhu sareng nekad keunana eta ma mutlaqon kalawan mutlak wan nutuku sareng ari ngucapkeunana bihi kana eta ma pil hali eta harita keneh in kana lamun bukti eta jalma kapiron eta kafir wa illa sareng lamun teu kafir papis sholati maka dina sholat asyahadatani ari syahadat dua wahuma sareng ari syahadat dua asyhadu nyakseni abdi an kana sanyanyana la ilaha eta teu aya di pangeran nu wajib disembah illallahu kajabi Allah wa ashadu sareng abdi nyakseni anna Muhammadan kana sanyana ari Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ieu pasal netelakeun tentang kawajiban sadayana jalmi anu baleg berakal. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam wasubutu fihi ala dawam. Wajib kasakumna kasadaya jalmi anu mukallaf teh baleg berakal naon wajib teh lebet dina agama Islam sareng pengkuh teguh aya dina agama Islam nate teu galidir teu kagoda teu kapangaruhan ku hal anu sanes. Bari eta teh
subutna teh salalamina sanes cuman sementara. Sareng deui kawajiban kasadayana jalma mukallaf teh wal tizamu ma lazim alaihi minal ahkam. Wajib narima perkara anu wajib nyaeta tina hukum-hukum. Ari hukum-hukum teh nyaeta kan aya kamarin anu wajibnya diantaranya nya. Anu kamarin teh wajib nu tos jelas mah. Aya deui sunat, anu mubah kitu nya. Anu makruh, anu haram. Nah itu. Jadi kedah ditampi eta sadayana teh itu tunduk kana hukum Allah. Pama yajibu alaihi wa'tiqu pama yajibu ilmuhu wa'tiqaduhu mutlaqan. Maka perkara wajib mengetahuina sareng nekadkeunana secara mutlak. Yani mutlak teh bade dina waktu salat atanapi di luar salat itu. Wajib eta teh diketahuina sareng ditekadkeunana. Malahan mawan nutqu bihi fil hal in kana kafiron wa illa papis sholati. Jeung diwajib diucapkeunana lamun teh ama manehna jalma kafir harita keneh kudu diucapkeun. Lamun teh ama manehna lain jalma kafir mah maka dina salat teu nya nyata dua kalimat syahadat ya kan, asyahadatani dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat teh yakni dua kesaksiannya, dua persaksian. Wahuma ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Hari dua kalimat syahadat teh nyaeta ashadu alla ilaha illallah. Nu kahiji syahadat tauhid ashadu alla ilaha illallah. Kaula bersaksi bahwa teu aya di pangeran nu wajib diibadahan kajabi Allah. Anu kadua syahadat rasul wa ashadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab.